Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim Abdi Dalang Jainuddin Arifin anu sok dipanggil Kang Ayi sebagai dalang wayang golek sapertos biasa sareng dalang dakwah sareng wayang. Yuk wilujeng nyakseni di YouTube channel Dharma Raja TV. Sampurasun pemirsa channel YouTube Dharma Raja TV, channel YouTube Vlog Om Jenal. Sore ini atanapi sonten ieu sim kuring nuju aya di lokasi wisata PJG yaitu Pesona Jati Gede anu ayana di daerah Ciduging Dharma Raja ya. Nah, ini saya sengaja membawa kawan dalang, berarti bukan dalang cilik deui da ieu mah tos gede. Terus gede ieu mah ieu mah. Nah, ieu teh perkenalkeun Ai dalang di Ciduging anu hoyong kadu cita-cita janten dalang ya. Dalang sebagai penerus melestarikan budaya Sunda anu aya di Sumedang, terutama di Dharma Raja khususnya ya. Anu mana perdalangan di Dharma Raja tos mulai jarang langkinya memawi dalang-dalang senior anu aya di Dharma Raja sapalih tos ke araya tos ngantunkeun ditami aya mungkin salah sayosna Kang Toto oge ayeuna tos mulai langki ngadalang nya. Nah ayeuna hayu urang rojong sasarengan aya dalang-dalang muda nya anu muncul di Dharma Raja, salah satunya aya ti Ciduging. Terus saanu ti Cimasideng teh Yusuf Mustafa nya nembe kelas sabaraha eta teh geuning saparentos keluar di SMK hiji Sumedang. SMK Sumedangnya. Oh anu di Sukajadi cita Sukajadinya. Sukajadi Desa Neglasari. Saseosna eta nu kadua, nu katilu anu masih SD putrana Kang Wowo. Cep Rangga Haryadi. Anu aya di Cimasideng pamit lepatnya di Dharma Raja. Nah, itu gonya aya tilu dalang-dalang muda, dalang-dalang cilik nya anu cita-citana sakitu saena anu hoyong ngalestarikeun budaya Sunda nya eta salah sayosna wayang golek. Hayu urang rojong ku sadayana supados dalang-dalang cilik ieu naon anu dicita-citakeun singa bukti singa jadi. Urang rojong ku sadayana terutami abdi berharap ka pihak dinas terkait di Sparbudpora atau Dinas Kebudayaan ya, atau PSBS anu aya di Sumedang. Sumedang adalah menurut orang-orang tokoh di Sumedang adalah pusatnya, puseur budaya Sunda. Puseur pisan. Terusnya Pisan itu teh. Nah, upami hanya slogan unggul asa cuma terutama ke para pihak terkait ya, hayu urang rojong kumaha atuh cara ngarojongna gitunya murang kali ieu naon anu cita-citakeunana singa bukti singa jadi anu jelasna bakal nyandak kasayan kanggo Sumedang anu disebat puseur budaya Sunda. Ayeuna slogan puseur budaya Sunda tapi budaya teu muncul nya. Tah di daerah-daerah di setiap kecamatan atau di desa-desa ini banyak potensi nya, seueur potensi anu kedah diangkat dirojong ku sadayana. Naon kesulitanna gitunya, kesulitanna mungkin di Dharma Raja kayak sekedap ieu ayo hayang tos teh kieu teh ngadalang kayak urang cangcang heula si Aliando. Kacau.
Pemirsa kurang beresan heulanya yeuna perlengkap pangadalangna supados ieu non Kang Andri supados rapihnya urang jejerkeun lah nya mengke di wadina waktu sangadalang janten tiasa teu ujar ijir deui mengke jadi jejerkeun ya Punten aya gangguan teknik iya teknis di si Ariando sok ngarewong dah gitu ya orang apa tiba bawa tuh tah kumaha cara ngarojongna hayu urang daros model kai nya anu hoyong jeneng dalang naon kesulitanna panginten cobi Kang Ai tah model ieu ya da wayang-wayang ieu teh ti mana ieu ngageuleuh nyalira atawa aya pamasihan ti dinas terkait atau kumaha dan terang ya itu ada kenging meser meser nyalira mohon ku hoyong-hoyongna gaduh cita-cita hoyong janten dalang dugi ka ngamodal nyalira tos gaduh sabaraha hiji wayang ya di bumi parantos karek 38 koleksi 38 koleksi mohon janten meser aya artos hiji nyicil enten gitu mohon nah ini adalah tugas kita bersama bagaimana mendorong memajukan dalang-dalang yang berada di pelosok-pelosok Sumedang ya agar tetap eksis, tetap maju dan salah satunya meureun upami tos untuk latihan di mana ya latihan di Padepokan Sunda Mekar di Situraja mohon di Bahdadannya mohon Bahdadan. Nah ini aduh hatur nuhun ka Bahdadan anu sakitu ngarojongna gitunya. Jadi kieu pemirsa ya, kawan-kawan rencangan kita semua yang nonton ya. Apa yang dilatih ya, yang melatih dalang-dalang di Darmaja ini mereka sampai belajar ke Situraja ya. Karena di sana ada sanggar ya. Sanggar namanya apa? Sanggar Padepokan Sunda Mekar. Padepokan Sunda Mekar dan kita pun pernah men-shooting di situ waktu pas latihan. Ternyata yang nonton banyak juga yang suka, hampir ada 1000 lebih yang waktu itu kita tayangkan di Darmaja TV. Nah, di Darmaja ini memang belum ada sanggar perdalangan gitu ya. Sampai mereka datang ke Situraja gitu dan alhamdulillah kawan-kawan kita di sana para seniman budayawan di Situraja sangat welcome gitunya melatih anak-anak Darmaja yang ingin jadi dalang ya. Terus upami latihan di dia upami ke Situraja saya ngelatih di Darmaja. Kantos dilatih ku Kang Toto. Atos. Kantos. Mohon kantos ku dalang Toto. Yang dalang Totonya. Mohon. Yang dalang Toto ini adalah dalang senior di Darmaraja yang sempat sekarang sudah tidak mendalang lagi ya. Ya alhamdulillah Kang Suta juga dulu kita ajak untuk berlatih ke Kang Toto cuma sebentar gitu dan kita angkat waktu itu almarhum Kang Suta sempat manggung ya di 3 tempat ya kita angkat kita latihan waktu itu tanpa dalang kita latih di rumah kita tonton di studio Dharma TV nonton di YouTube cara memainkan wayang secara gaya berbicara gimana tapi kan tetap kita harus punya guru harus punya guru dan akhirnya waktu itu dibawa ke Kang Toto terus kita juga bawa ke sekolah ke Bahdadan terus ke daerah Cipeuneuy Jatinunggal waktu itu ya alhamdulillah sempat saya tawarkan dan mendapatkan job manggung biarpun belum ya jadi dalang 100% gitu tapi kita mengetes keberanian si Uta almarhum waktu itu sanggup tidak gitu dan pertama naik panggung di Dusun Cikirai ya waduh saya sampai menangis gitu sampai menangis si Uwa kita boomingkan naikkan ke panggung dan alhamdulillah banyak yang support. Nah, ya. Sekarang
mungkin ada tugas nih, tugas kita awak media di Dharma Raja, di Kecamatan Dharma Raja, yaitu komunitas YouTuber. Kita mempunyai beberapa komunitas, beberapa anggota di komunitas. Mudah-mudahan melalui media yang ada di Dharma Raja nya, ya suka Sunade ya. Ya, Sunade ya bahasa Sunda ya, suka tuh belepotan konya. Kalau sampai belepotan. Jadi mudah-mudahan bisa mengangkat dan bisa didengar oleh pihak-pihak terkait lewat media ini, ya. Dan saya berharap sih dari Dinas Kebudayaan yang berada di Sumedang gitu ya. Ini ada calon-calon dalang di Dharma Raja. Ayo harus bagaimana supaya mereka terlatih dan menjadi dalang hebat, dalang kondang yang ada di Sumedang gitu ya. Oke. Jadi nah, ayeuna rek main ke nu mana heula ieu? Main ke nah, wah, ini Kalah. warna ya. Waka cara mainannya, abi Coba, Bapak penasaran ya, cara memegangnya aku masih tadi abi memegangnya kok seperti si Ganu salah gitu. Aku masih cara memegangnya yang benar teh. Nah, coba. nah iya Nah pemirsa ya cara memegang yang benarnya. No, jadi seperti itu ya Pak pemirsa, cara memegang nu benarnya. Tuh ya, jadi kan Pak pemirsa ya jadi enak cara memegang. Kalau tadi abi megang asa ujar ijar gitu. Coba nanti dipraktekkan. Mangga. ya siap. Mana si Dawala teh euy? Dawala, naon? Ayo kurang ngomong. Amana? Ieu ka dieu ka Jati Gede. Siap lah. Ajak ke PJG ka dieu gitu. Goran lah si Dewala teh. Mungpeng nyase. Tong ngaupi wae pagawean teh. Kumaha sih ah? Siap mungpeng nyantai. Kuring tetos ngojek. Tos ngojek. Nya tos ngojek. Komotos di pangersa Kang Usep. Salaku bos hayam. Salaku guru banyo teteh. Kang Usep teh. Sumuhun teteh. Salaku bos hayam. Ai no etana mah nu ngirim hayamna mah ti ditu ti Cinawing. Saurna teh Di Cinawing ya Nangrang. sumuhun. Nah, asa apa Kang Usep teh? Asa nama muka tempat ican hayamna teh caket jokernya, pengkolannya. Pot, gimana? Oh sanes getang benten deui Kabenten deui eta mah. caket heleran Oh, caket heleran. Mohon di Ciduging Nupang Kidulna. Oh, ciring panggiluna. Mohon. Oh, mohon. Potong lepat. Cuman ketang da nami nagi sampaguyon ieu punten we. Da nami nagi sampaguyon ieu. Ya. Ya, pot. Eleh Pot, lan ke kamera pot. aduh. Ya kamera Dawala. Aman. Tong gempur kade ah. Mohon. Pot mau kakak gumpur ningali kamera ke kanongongan. Alah. Ameh tena repot. Tuh, Mohon. kamera. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pot, Lan kurang teh di PJG ya pot. mohon. PJG teh penasaran itu rame apa sepi gitu pot. Nuju keayaan sepi ayeuna mah. Sepi. Mohon. Ya kunaon nanti bisa sepi kieu nya wisata di Dharma Raja teh. Ya ieu kirang pengunjungna. Duh, kadang Keur barokah gitu pengunjungna. sumuhun. Alah, Tapi dah sumuhun. si PJG wae. Sumuhun. Di Golempang wae ge si Jiji Acan. Di tempat wisata Golempang oge teu aya hiji acan. Aduh. Yang bunda-bundahan we ke kapayuna sing aya. Sing rame nya. Mohon sing aya sing rame, Tah, ya oge ya. sing sohor ka mancanegara. Amin. Amin atuh kitu mah. Iya pot. Lan Dewala. Jadi kuring oge salaku pengelola ya di wisata Golempang.
Mohon. Kunaon gitu wisata Golembang jadi sepi. Sok kunaon coba. Pernah acan ke Golembang? Oh, teu acan. Oh. Kajak Makana, tukang Andre karunya ya. ya orang ajak epotnya. Mohon. Iya, Pot. Alah, Jalan anu ka Golembang teh masih butut. mohon. Butut pisan. Mohon masih butuh. Kamari pembukaan merentah pengarasan ke gurus kuci hujan. Mohon. Dacan di aspalnya hancur deui, Yo. Pot. Bala, aduh matak sedih we lah kuring teh gitu. Seueur si naroskeun da kumaha jalan rusak, urang teh mung era ku pengunjung gitunya. Nya jujur we gitu. Ulah ka dieu gitu da jalan hancur, engke heuh digoreng mun wisata urang teh. Jalan hancur. Mohon. Tuh, Pot. Tah ieu mah sugan aya masukan epot ka pamarentah kudu kumaha gitu tah ka tempat wisata nu aya di Dharma Raja teh supaya maraju. Mudah-mudahan pemerintah sing masihan bantos kan nu aya di dieu ka tempat wisata ka Golempangnya. Nya, leres. Sareng ka Jege. tempat wisata Pesona Jati Gede. Nya, Mudah-mudahan pemerintah nu aya di Sumedang sing masihan bantos. amin. Dibantosan Mohon. ku jalanna sing sare akses jalananya. Amin. Eta gitu. Terus Pot, Komo ieu komo deui ieu ahli seni nu ti Ciduging. tah Dari karunya Bantos ya. eta Kan dari mantir Bantos eta. itu Dek. Tah Pot kumaha tah? Salaku dalang wayang golek sapertos biasa. Wah, teu acan kagung teu acan gaduh acara dugikeun ka ayeuna. Teu acan. Tacan. Mohon. Aduh. Ya mudah-mudahan sing Karunya nya, Pot. mohon mugi aya nu miwarang. Amin. Kayak orang iklankeun nya di YouTube ya. Nya. Mohon amin. Oh. Sing aya nu nanggap. Tah, Amin. bos epot teh. Mohon. Nya dewala. Mohon. Ulang. Suka nanti aya dina hajatan nanggap wayang dalang ayi. Nya. Amin. Nah, kawan-kawan pemirsa, salah sajina ngalestarikeun budaya anu aya di wewengkon urang Dharma Raja. Kita berharap gitu ya dari penonton atau dari warga Dharma Raja tong sungkan-sungkan nya tah aya dalang bisa lah mengundang atau nanggap wayang golek gitu nya. Urang Dharma Raja ieu urang angkat support sesarengan supados tetap eksis di perdalangan gitu nya. Laras teh Pot. Mohon laras. Ari aing teh umur sabaraha bos epot teh? Ayeuna teh umur 25. 25. Mohon. 25 tahun tuh nya. Tahun mana 40 tahun ah. Moal. 20 30 teh kudu jadi dalang hebat ya. Mohon. Pot. Nah. Udah ngerojong. Tah, Pot. Urang bantos teu acan gaduh gamelan. Tah. Iya tugas di pemerintah kumaha atuh carana supaya dalang aya teh cenah hayang gamelan ya. Mohon. Nya epot teh cenah gamelan cenah da hayang joget mun gamelan teu ngeunaheun deui. Moal mangena. Mulai blekak-blek. Bener teh Pot. Laras. Berarti kudu aya gamelan. Mohon kada aya gamelan. Nah. Ya kumaha dirojong, kudu kumaha sih proposalna, kudu kumaha sih ajuanana gitu tah. Nya sok caketan calon-calon dalang ieu kudu kumaha, kudu ka mana gitu nya. Melalui bantuan, hayang kudu gamelan cenah gitu nya. Saperangkat alat gamelan. Mohon. Nah, Gamelan saperangkat wayangna sing komplit. Sing komplit. Mohon. Abdi karaos harita aduh wayang teu gaduh geranya si Uwa almarhum aya job dalang. Mohon. Gamelan wayang teu gaduh. Ukur gaduh 5 siki harita teh. Mohon. Akhirna nyawa lumpat ka pawenang abdi teh jeung April. Mohon. Kewa kalau itu saperti Mohon. juga gotong si odeng di sangsara eta. Terus gamelan ngajakan April ke Sunda Mekar, ke Bahdadan, tulungan lah ya kumaha. Mereka heueuh perjuangan hayang ngelestarikeun budaya itunya sasenya yang di Dharma Raja. Taina ai ya mudah-mudahan
sing aya perhadosanana ti balarea lah di sadayana. Amin. Kemudian pihak terkait di Kabupaten Sumedang, Amin. dinas kebudayaanana ya. Amin. Maatoskeun. Mangga ayeuna mah mainkeun caritana naon silakan semua mainkan. Abdi bade ngopi heula di pangkareun kamera. Aduh itu tetep wae abdi mah Ya, belajar kawalah. memegangna nih. Si Gareng mah tinggal nuturkeun we. Si Gareng teh euy. Reng. Reng tong ngawipi wae reng. Anjir si eta. Ngawipi nanahaon areng mah karek ge hudang sare geus ngawipi mah tadi. Geus areng mah ngawipi na tadi. Oh, ngawipi di mana? Eta biasa di warung di Pali ditu, di warung Mang Edi. Alah. Lain cek si Akang Cepot ayu orang among ka PJG doh menikah ayaan sepi mudah-mudahan we PJG Pesona Jati Gede sing Majeng Kapayuna oge sing sohor sandugikeun ka mancanegara ya oke siap mohon digaskeun lah ku areng ku gigi 25 teh biasa dong motor Vega biasa matak digaskeun ku gigi 25 sote digaskeun teh ku motor Vega ayo sugan teh motor jet motor jet oh bener eta motor jet mah keur kabuki wayang buta si gondrong di imah teu dibawa tapi I am sorry oke teu dicanak nonarna I am sorry sia mah ai saur bahasa Indonesia I am sorry teh saya minta maaf lamun ceuk bahasa Sunda abdi nyuhunkeun hapunten eta bedana aya bahasa Sundana kasarna aya lemesna aya bahasa kangge pribadi aya bahasa kangge sarerea aya lamun ceuk kasarna lamun aya nu eta di katebihan aya nu bade ka bumi naon maha ceuk kasarna datang lamun ceuk sopana dongkap eta ceuk bahasa ceuk bahasa pribadi lamun kasarerea sumping lain ai sumping teh anu eta ta dina cepil eta sing atuh dangukeun itu nu nyarios teh kuping mah nya hilap deui ini jauh-jauh ngomong teh ya ka mana si Akang teh itu geus diheula anjir si Akang Cepot padeket-deket si Gana ieu mah di salah seorang grup wayang golek fans ieu mah mangkading aya istri anak itu cie ke rumah goreng patut beuki kanu geulis saha eta si Akang Cepot atuh lain kasep lain goreng patut mah nu penting mah tingali dina harta banda anu sakitu seueurna kendaraan alus mobil komodeui ngaliuk na ka ditu atuh naon biasa di ditu aya teu aya biasa keur biasa keur selfie keur gaya bener ya asa ulah loba teh ngagaya anu ieu lah nu diharamkeun ku agama teh ya lan nya sumuhun atuh sakitu agama anu nyarek urang leuwih alus mending cicing jeung tipatan loba omong kaituna pipaseaeun terus da jem oge ibadah lamun kaituna silih tonyok aya kitu nya aya taroskeun we ka Abadalang Dadan Padalang Haji Dadan anu ti Putra Giri Harja 3 putrana pangersa Abah Haji Asep
teteh generasi penerus kang girihan ya teteh. Ayo urang mah generasi penerus kang di Dharma Raja. Kada aya generasi penerusna. Geda dilestarikeun ieu budaya Sunda sareng keterampilan nu aya di Sumedang. Contohna nu di Dharma Raja. Sedangkeun ieu teh budaya teh nu aya dina Patula Patalina jeung peradaban. Jadi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budaya geus awut-awutan matakruk sakana bangsana. Semohon sapertos ieu Ki Dalang Jainuddin Arifin anu sok dipanggil Kang Ayi ulan. Wayang teu acan komplit karek 38. Gamelan oge dacan gaduh. Tah selain wayang golek seperti biasa, wayang didakwahkeun. Oh gitu. Wayang didakwahkeun. Mohon tak eta nu nyebarkeun agama Islam teh nya eta ku budaya nya eta wayang golek. Wayang golek di Sunda, wayang kulit di Jawa. Ai wayang golek mah seperti urang kieu. Ai ti Jawa mah wayang kulit mah ipis nya kalangkang. Aya lampuan. Itu nya mohon doh kedah dilestarikeun ieu teh saleresna mah para wali nu nyebarkeun agama Islam teh ngangge perantawisan wayang dina mohon dina zaman animisme dina zaman dinamisme itu reng nya kedah ieu mah kedah ngalestarikeun budaya Sunda. Pernah di tahun 2020 mah basa di eta di pangaosan orang inget tak naon areng menang saweran naon biasa eta si Akang Cepot dakwah nabrak kana pangamung aduh hapura nabrak kana pangamung di pangaosan pangersa Abi Mip eta teh pangersa pun guru teteh anu masihan ilmu ka Dalang Jainuddin Arifin nong teh sakedik demi sakedik da namina ge ilmu agama ilmu bahasa nya mohon laras jeung deui tahu bahasa itu iraha puasa tahun 2020 hiji pernah diceramahkeun. Wah aya wela pokona mah nu pangter akhirna mah nu mabok minuman keras ngisinkeun coplok mastakana. Itu anjir nepikeun karame na deui euy. Wah ya si Akang Cepot tuturkeun ayo. Mana? Itu tuh biasa berpasangan siapa lah naon eren biasa dong naon aya kuburan ya naon eren biasa kan naon dijegat kunaon itu tuh saung itu tuh nu aya permainan tuh mana dah sakitu anaran aya calana jero keur dipoe soak mun ningali kitu mah aduh wah aya nama aring teh sok asa kumaha dihirup di sasaranganan kieu teh aduh banyak kudu ka warung deui dua aring teh kagok dalangna euy can ngopi euy urang ngopi heula areng oge sami bade ngopi an areng mah teu bisa nginum da kai areng mah
kopi aya ai kebun teh acan. Ai kebun nama acan. Semonghon lan. Aya. Oh, heuy dede. Mancek dorna teh mah ajau. Ajau. Nopang tegas nama, Citra Yuda. San orek elek Citra Yuda. Cit letik Yuda perang, letik-letik jago perang. Wacek Citra Yuda teh mah. Siga nu tegas kieu tah. Siga Paskibra. Aduh, tah. Citra Yuda nepi ka tegas kitu. Beda jeung si Akang Cepot, si Akang Cepot mah lamun rek silat kitu tah. Sat, sia, ta. Oh. Sat, sia, ha, sat. Ya. Ha. Bari wanyanak bedog aya musuh dikadekan. Beda jeung areng mah nyanyanak doma nusok nuturkeun. lain gogog wae dah haram ku agama. Sabab najis mugolado. Gogog mah anu disebat anjing jeung bagong eta najis mugolado diwasutna 7 kali. Dabongan gara-gara najis teh. Benten sareng muhopapa. Muhopapa mah eta mah Ciki budak masih alit keneh belawer we ka areng nuju di asuh. Ieu teh pancuran apa naon? Ni ngocorkeun kana sarung areng. Padahal mah cek areng teh sanes pancuran. Ieu teh ciki budak lalaki nyiihan ka areng nya kacai we areng teh. Di keprek sakedik insyaallah bersih weh hilang. Dan namina ge najis nupang hampang-hampangna. Benten sareng mutawasito aya ainiyah aya hukmiyah. Itu lan. Ya nu penting mah areng mah sakedik demi saeutik mah diajar ka pangersa Abi Miftahul Khoer di Ciduging Desa Tarunajaya. Eta teh pun guru teh salaras nama. Sok ngaos ka Majelis Jundu Muhammad areng teh. Aya nu sumping pangersa Habib Hilmi bin Ali Al-Qadri. Sumping ka areng. Ya areng mah oyong nyuhunkeun ilmu naon wae oge. Nungtut we. Mohon sedikit demi sedikit pun belajar dong. Nanti menjadi bukit. Rase saterasna aya ainiyah aya hukmiyah eta mah pangkotor-kotorna tai manuk sapertos di itu tuh diserami nu aya di SMK Inovasi Mandiri. Ya dibersihan we ku areng teh. Lambunganna sok diisingan wae ku manuk. Awas ya manuk lamun ngisingan ieu serami, ieu teh serami teh lain tempat ngising, ieu teh tempat ibadah. Kangge siswi nu aya di SMK Inovasi, mangkading areng teh di alumni SMK. Angkatan ka ieu ka 4 asa ulah angkatan lautan we. Eta mah angkatan lautan mah atuh Gatot Nurmantio. Angkatan Gatot Nurmantio eta mah benten sareng angkatan darat. Aya angkatan darat mah Gatot Subroto eta mah. Naon si tereng? Terus di mana wae? Areng teh ukur hirup menyendiri. Lain ai tadi ai nu diomongkeun teh naon? Serambi. Lainna serambi teh opieun ngaisu nampak aya dina dagangan. Og meuli ka warung.
eta serambi ya tama surabi atau lain serambi tama sing bisa ngebedakeun mana dahareun mana tempat ya tuh si akang cepot mah kumaha atunya aduh hilap tuh dah keun bae da jalma mah sok aya hilapna aya lempatna cek dina katerangan al insanu mahalul khota wa anisan jantan manusia teh tempat hilap sinareng lepat insya Allah ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka masihan ampunan ka eta jalma anu sok hilap mohon amin pami kitu mah da jalma mah aya dina hiji martabat saya awona aya positif negatifna aya siang wengina aya istri aya pamegat ngan areng mah ku kahayang nama jodona hayang dicakatkeun areng teh euy tong boro areng Kang Cepot ge hayang ka urang mana wae oge atuh laras teh nya laras sudah da jalema mah kudu aya dua papasanganana atuh. Kudu aya dua papasangan. Sae awon kudu aya, siang wengi kada aya, istri pamegat kada aya. Tuh. Tamun ka sato jalu danten komo deui sato mah deui. Bisi ganu heueuh. Ai si ganu cicing si areng teh euy. Sigana ieu mah lagi galau teh. Nyaan menundut tadi. Ada bisi ti gubrag. Ada bisi ti gubrag. Ada bisi ti gubrag dah. Maunya pan areng tetos ngopi deui. Da areng mah teu bisa ngopi da kai teh. Aduh. Nepikeun ka kituna dinya. Aduh Kang, hapunten Kang. Da areng teh teu kahaja rek nundutan rek teu oge. Itu nya teu nanaon lah. Teu nanaon nu penting mah direkam di YouTube channel di Dharma Raja TV-nya. Mohon hadir. Terus wilujengkeun lah wilujeng nonton di YouTube channel Dharma Raja TV ka urang Dharma Raja sareng ka sabudereunana oge nu aya di Kabupaten Sumedang. Ieu teh Sumedang teh aya SPBS Sumedang Puseur Budaya Sunda. Mohon SPBS Sumedang Puseur Budaya Sunda. Puseur Budaya Sunda lain di Bandung wae di Sumedang ge kedah aya. Benten sareng Cianjuran. Ai kesenian wayang golek sa Jawa Barat. Itu. Mun Sumedang naon Udarenggong. Subang Singa Depok. Ai Indramayu Tardung, Cirebon Tarling, itu komplit sadayana di nu aya di Jawa Barat. Nyun tong atulah sing seueur anu miwarang sing seueur anu ieu generasi penerus kangge budaya Sunda nu aya di urangnya. Amin mudah-mudahan areng sing lestari sing sohor ka mancanegara benten sareng pangersa Bapak Dalang Wawan, Bapak Dalang Haji Dadan sareng pokona mah nu aya di kulawarga Munggu Pawenang lah sareng Giri Harja sohor ka turis mancanegara mah sohor teteh oge ka para pengrajinna oge. Di Bogor boh urang mana wae oge sohor teh ka mancanegara. Wah.
Mohon eta wah luar biasa. Mata kurang masing iya sing majeng kayak kapayunanya nu tadina hobi sing jantan profesi. Ah itu reng. Lah. Ai can siap matong maka kawin sia teh reng. Tong maka sia teh. Ngan kuduna mah kudu loba heula ieu kudu loba heula rezeki sia teh. Mohon usahana mah kedan laras mohon. Terpaksa areng oge saur pun bapak oge nu seni ka seni deui saurna teh. Me aya bahan jantan. Naon bahan jantana? Me bisa mengikuti eta mengikuti mertua ge ahli seni. Ya mohon laras lah. Yang penting mah ka salah seorang dalang deui. Aduh. Nah, tong boro dalang akang ge sami hayang. Hayang ka urang ka sakacamatan. Hayang mah hayangan eueun nu daekeun deui. Aya nu ditinggal kawin. Usaha. Biasa itu ku urang Cigintung. Oh, sedih. Dikatituna aduh. Ulah dadae kananting ceuk areng mah ulah dadae kananting kanu matre. Ulah bahaya lamun ceuk dina dul sumang teh mah. Panonna alus, irung alus, bibir alus, ditempo dihareup digigir meuni mulus. Bos ngan hanjakal pisan kalakuan siga setan urang Dharma Raja anu balager gunta ganti jalu tesirik na unggal minggu nah kunaon nu geulis loba nu bangor nah kunaon nu bangor loba nu geulis siga nama ngarasa asa aing hade rupa areng terus bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Mohon ketang eta pisan mohon. Oh mohon atuh selain ti dalang mah keda aya pangabisana mohon. Mohon keda aya pangabisana. Selain ti wayang jaipungan keda diajukeun keda nama sareng organ tunggal oge komo deui. Emang sunah upacara adat kene upacara adat mah barudak ngerorangkul ieu mah anak buahna pangarsa Bapak Ujang Syarif Hidayatullah nyaeta pangarsa Bapak Aib pangarsa guru urang teh nu aya di SMK Inovasi Mandiri teh bede diajukeun sok atuh tuluykeun nu tadi tuluykeun kulit koneng kelir cangkang cau kang cepot untuna bodas dipung tarigu bibir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu nah atuna bet dimumurah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jalu komo jeung poho di baju penumpang poho teh di baju beda teh dijaga auratna mata cek dina agama Islam kada ditutupan auratna ulah katingali bahaya teh bisi hareyangeun batur mohon bisi akang cepot kabita deui tebenten dina Aisyah istri Rasulullah. Nah di Aisyah istri Rasulullah mah di jilbab